baris ngadukikeun warta dina dinten ayeuna. Dina acara warta Sunda di televisi kamu berpati atas Sunda Loka Cismi edisi Kamis Bakti 24 Oktober 2023. Saja pasanggapan warta utama kebakaran bulan berlangsung di salah sahiji kawasan pasar nu aya di Kecamatan Muli. Kebakaran ini terhaluskan sababaraha atau emas ada sini tempat dan sababaraha kembali. Kebakaran berlangsung di Jumat. Kebakaran diperkirakan berlangsung mulai di jam 8. Kebakaran penyamuan ke salah sahiji pengendara motor anu berengan di lampu merah. Pengendara motor ia terus mere beja pengendara motor mulayana jeung pada ngobrol. Saenggeusna warga menghubungi dinas pemadam kebakaran. Sana diperkirakan asalna tina trafo milik salah sahiji toko emas anu meledak. Sana ngajalan pas seluruh area kusabab material bangunan anu dominan kayu. Pemadam kebakaran bisa merebut saenggeus menggunakan 5 unit mobil kusabab luasna area. Sana bisa dipadana 5 jam. Kejadian berlangsung penting enak aya korban tapi kerugian toko diperkirakan nepi ka ratusan juta. Sementara waktu kegiatan pasar bakal dipindahkan ke pasar hewan nu aya di lingkungan desa Kutus Samarin Relokasi Pasar. Pemirsa acara warta Sunda dina dinten ayeuna disebabkan mugi bagi aya salah sisi kapungkur lalu tetep dunia siar nu awal sudah ditinggal di jajanan lanjutan panggungan sadayana mewakilkan redaksi warta Sunda Sekurang dan dalam madani sejak Agus Mundur Amin Mungkus Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.